Ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring di aranan ramal. Tapi kuring ge moal protes, pedah kuring teu diaranan Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring mah ngaran alus ge moal aya mangpaatna. Lamun mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes, pedah batur sok nyarbut gelo ka kuring. Padahal cek kuring mah, kuring teh waras. Batur wae nu sok nyebut otak miring atawa kurang saeundan ka kuring. Padahal kuring mah acep, teu miring teu sing. Padahal cek kuring mah loba nu leuwih gelo ti kuring. Anu gelo mah tuh nu malingan duit negara. Anu hobina teh ngagasap harta jeung hak rahayat. Tuh nu gelo mah pamimpin anu norek tara ngadenge rahayat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan, rahayatna anu segala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin jeung nu teu bisa dijadikeun picontoheun. Teu gampang jadi pamimpin teh. Gede pisan tanggung jawabna. Iya, teu sagawayah hayang jadi pamimpin teh. Jeung teu sakabeh jalma bisa jadi pamimpin. Anu matak, kuring masuk hayang seuri ningali loba jelema pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring masuk barakatak we lamun aya nu teu terejelan hayang jadi pamimpin. Tah, eta lain anu teu waras teh. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin, sing sadar ari hirup geus pada-pada boga hancegan, moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, keun bae urang anu jadi dipimpin. Apan dina salat oge aya imam, aya makmum. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah pangkat jeung darajatna leuwih hade tibatan pamimpin anu kacrut. Sabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Nu matak embung kuring mah jadi pamimpin. Mending kieu hirup mah. Eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring hirup bebas teu kauger ku itu ku ieu. Lamun hayang hirup tumaninah leupas tina segala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalam.